Aduh, karesal dak euy. Gimana tuh? Oh, kegiatan ya teh. Mau ya? Tarang. Ayo, jadi ditinggal dulu ya. Iya. Lumayan ya teh euy, penghasilan letik-letikan ge. Ayolah. Aduh tuh. Bisa nyaman ku Ustaz euy. Tenang Ustaz malah. Mang Ewok nu ngadepi, tenang. Ulah sieun. Ayo atuh, ayolah. Ayo. Gaskeun. Boro ya bagi ke. Jangan Mang Ewok ya. Nah, Oh, aduh anjing. Halus satu aing ya. Tah, Teddy tah. aing halus mah yo. Aing menang yo sia. Lah aing teh sieun tah. Kartu aing halus mah biak. Aing lah beak tah. Tah, mah Teddy. Aing menang. Ah. Kurang 5.000 ya. Kan 500 sewa. Cangges duit teh di 5.000. Ada duit. Ya kurang ya sekieu 5.000. Ulah atur ribut, bahaya bisa ya Ustad lewat, urang bahaya ya di beta. Hanya siapa berapa pas kieu 500 Kartu alus ya tah, menang deui aing. Nu aing halus. Geus, mana geus? Tah, beak aing. Aing urang dua. Bae paling cokot, mana teu boga utang, mana boga utang. Mana kos kieu 5.000? Ka atuh nyukur Pak Gol teh. Bisa bayar. Nganyuk aing ah. Tadi oge nganyuk mangewok. Ah, sia manganyukan wae jelema duaan teh nya. Ah, bau sia teu apal aing kebal aing teh nerak dia na. Buru-buru atuh ah, hilang ocok ge. Buang kotok dia mah. Gajang disembelih ku aing. Beli gorengan euy, beli gorengan. Nulis sudah mah gorengan. Seberapa teh gorengan? 500. Ai, Kemenangan aing ge. Halus kartu aing. wih geula apa nya? Tapi kalau nya pada olah ya aduh teu kuat euy. Aing teu kuat euy pada olah euy. Tadi aing makan menang mah, goreng kalau siam. Aing kenen anjing. Aing teu percaya ka maneh ri menang, pasti Mang Ewok deui ieu teh nu menang. Dobel taruhan dia. Dobel, hayolah. Percaya mau kartu Mang Ewok yuk. Wanita mana yang mau kana? Yo, tadi tempo atau Mang Ewok. Karena goreng heuh. Goreng. Ewe anjing. Itu baru raknya. Sabar kah? Oh, jadi kieu gawe maraneh teh di dieu teh. Damang tad. Anggur manarangan gawean maraneh teh. Tawa anehan sedekah. Dan kalah kara radio Jarudi ka bisa teh. Oh, ge pekerjaan tata duit, pulang duit kok. Sareng we ge nangan duit kami teh. Nangan duit ieu teh urang teh. Nyanangan duit teh kos kieu. Secara halal aya nangan duit barudak. Kapan geus aya na kitabna oge. Pak Ustad euy. Kesempatan euy. Wah, parah barudak ieu. Ah, benar Pak Ustad ieu teh yo. Ieu Jarudi ngaresakeun masyarakat kudu dilaporkan ke RT Ede Darusman. Wali laporkeun Mang Ewok. Mang Ewok miluan bete. Oh nya. Miluan ti mana buktina? Ustad ge nempo tuh, apa uing di dieu. Marane wakana rudu, make wak bera ku aing marane kudu di. Terus barak balubar aya nama. Anu pasti mah teh Jarudi anu duitan mah. Teu balener. Balbar. Nanaon ieu teh? Kerehe teh sia. Kalau main judi aya Ustad aya naon? Babar anjing Mang Ewok ngomong bener Pak. Bener aya nama Ewok barudak aja mah aya nama. Geus teu balener deui. Kan kitu we gawe teh Jarudi nya. Oh benar Pak Ustad eta teh barudak teh hayu we Jarudi teu barang di barejaan. Kapan-kapan mah kudu diruqyah eta barudak teh. Ya pokoknya mah kudu ngayakeun ruqyah Pak Ustad. Engke lamun pas aya ngaruqyah barudak, kabaran we Pak Ustad. Mang Ewok. Oh ya tuh nya Mang Ewok. Salah aya nama balubar we lah. Ustad atuh kitu mah. Ya, Ge kabaran nya. Mah, insyaallah.